warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Budak Pasir. Jadi subscribe Bobo Kolensia. Kieu yo. Lamun teu boga kabogo mah ngopi ge sorangan. Coba lamun boga kabogo mah ngopi duaan meureun diri teh. Aing geus kieu bae kitu ngalamun. Namun budak bae lah, sebenarnya guguleran bae, suganda katang tuh. Ngalamun bae sih do. Oi. Alhamdulillah dikagetin geus we. Ampun udang ge. Waduh enak ular bae sia ih. Awas naon sih ngaganggu aing keur ngalamun bae ih. Dina emang sih ngalamun bae ngalamun naon sih? Ih, aing keur ngalamunkeun sandanya aing boga kabogo, indah meureun hirup aing. Aing mah kabogo mandi tara non tara. Terus aing kudu kumaha dot? Ikhtiar ble sebari jeung usaha. Jodoh mamal datang meureun aya eta usaha mah. Ada nge sadar, ada nge kata Ustaz Badot. Nah, sieuna. Geus sekali mah clear. Enggak poe hirup aing kieu bejeng kitu. Harabatan anak sultan emang ge kitu doang. Uji lemah hiji genu lewat ih. Nyawa teh sadel aing mah disamper ka imahna malahan eueunya. Ulin meureun nya nama teh kumaha. Pan aku panjana teh boga kabogo merendah. Pan kamari ka jadian. Awas ina becek tas ya. Coba urang tangan yuk ka pos Sugan deh aya di si Adel. Ayo. Wih, pos si Adel. Woi, Sadel kernasya, sorangan bae aing maka imah nyamper. Aing manggan sia kitu. Padahal mah cicing meh di imah. Cek urang nya nu bogohan. Bah, mati deh hayang ah. Kamu sakang dia. Mana amat Sadel hirup pejabat bae. Anak-anak amat ke Sadel. Nanti sia datang ngomong kitu. Kan ngarok kita. Cocok emang Del cemilan jeung kopi. Ini ah, ulin ka mana lah, baru-baru ulin aing. Paket ge ulhan. Ka mana teh anu tempat hati is itu, anu teh pake duit. Ayo, aing boga tempat adem. Di mana? Bisa mi ke Jamban. Ayo ben ngaheun beuh pasti ngeunang beuh-beuh anu dinya. Yang ke satu ayo lah, yang cara dong bae. Udah deket. Ayo gaskeun. Bawa teh jajanana cing di ditu. Tapi siangan bawa. Tungguan aing atuh dah. Karena nasdak terus butuh OTW. Abe ulah lieur hulu. OTW ka mana? Emang sih boga duit. Bae, kasih duit bae lah. Tuh ke mana bedak jangan tempat nutis. Abe bisa niskin pikiran. Anyo tepatna. Di ieu tempatna naon sih? Diem. Bisa kos di puncak bukan malah. Mantep bukan gitu bet. Di makam sama lain di puncak tempat gitu. Geus lah hayu ulah baromong. Ngeunep mah. Itu udah OTW keun lah. Ulah po makal kopinya. Oh. Ayo lah ceng. Ih, nalai video. Bi, lalaunan coge ilempangna. Dicape meureun aing. Ayo ih. Awas ulah yuk. Di mana tuh? Coba di dinya tah. Tapi tah ngasal di dinya tah. Capek aing. Satu dia. Tuh.
HP ya suku aing. Belikeun atuh ka Kabogoh. Kabogoh di mana lah? Biasanya teh ya pi tempatna lulus aing. Itu tuh kudu ge datang. Si tadi kudu ge datang, kudu teh datang bae lah buat. Aing mah meni panas kieu Jil sia mah. Nyaus ya gojil sia koma 4 tiis be panas kos kieu sia. Keudeng pancen datang ke tempatna, geus datang ke tempat mah mantep pokona mah sieum kos di puncak. Kena di makam aing yeum ge puguyum. Sia lah. Panas jauh di. Keudeng bae ya tempat mah. Itu budak kenal di dieu. Mana sih ya? Itu Kau tuh nyoba baik sama Jil. Cewek-cewek alay. Nah, TikTokan. Goblok. Bleh. Tuh. Di antara awewe opatan itu tuh sia ieu naon ngaranna? Resep ka anu mana bleh? Jujur sia ka aing. Jujur ya aing ya, tapi ulah dilalade ku sia nya. slow ble kos jeung saha bae. Sia. Sebenarnya nama aing rada resep kasih Silva. Aduh. Bleh, Geus kieu izin aing. Cara setinggi amat. aduh. Kenapa? Oh kaje nih mantep bego. Mantep ya kan gitu. Oh geus bleh, gaskeun bae bleh lah aing mah ngadukung bae pokona mah. Gaskeun kumaha sih, Dot? Ih, Atuh tembak lah daripada sia kaburu ditembak ku batur sia nya. Satuju, Dot, satuju. Sakitnya tuh di sini bleh tadi dia ya beuh aing mah. izin aing dak sieun ditolak. Bleh, ulah jadi lalaki sia lamun sieun ditolak mah. Terus aing kumaha tah? Atuh kudu tembak lah. Geus lah ayo, urang sabeurkeun ulah bati wancana lah. Ayo. Tanggung aing. Ih, lah. Iro tuh siapa dah kak? Coba yuk ini ada apa? Itu tuh PJS sekarang kan dia ih. Perasaan di mana ya orang? PJS araya kadang banyak mungkin ada yang jodoh. Woi coba ya jelek video nadak. Hidung jangan. Weh dak kenaon. Duluan atuh aing. Beb. Ya dong. Sia mah aing teh dajakan. Biasa bedel. Ih. Ya coba deh cek kali ya. Itu. Ya tuh. Ayo tiktokan nih, tiktokan ayo. Weh bleh, ayo ke dia sia tiktokan. Ayo lape dak. Gantung biasa aing. Jadi Silva. Woi, goreng beungeutna. Atuh ngomong bes ya, besok mani bedok gitu. Mulai. Penting mah. Penting naon sia tuh ngomong be di dieu. Bisa tadi tuh lagi. Indah ka mana sih sia emang tunangan baru dah. Mal benar ya budak mah. Teu jelas sia mah ih. Dek ngomong naon sih sia ble mani jauh ti budak segala ih. Ieu bae aing mah yo. Aing resep ka sia, bogoh ka sia, daek teh jadi ka bogoh aing. Mabok kopi apa mabok kangkung sia ble? Ih, serius aing mah teu keur bercanda. Sia daek teh jadi ka bogoh aing. Ih, aing mah maaf be teu bisa cekumi aing ge aing mah teh ulah kabobogohan leutik keneh. Jadi sia nolak aing karena aing jore jeung miskin. Geus lah aing mah mendingan urang babaturan bae. Ya lamun misalnya bobogohan mah engke pan aya kata mantan terus jore kan ujungna. Jadi geus lah urang mendingan babaturan bae nya. Ajeun lah aing teh diterima ge aing mah. Percaya bae ka Allah, jodoh mah moal ka mana. Bisa dah. Hei! Hei! Hore! Tangan bean sih.